Seperti biasanya kadongkapan ku motor bita kieu bitnya urang nyieun bobogan rada agem-agem ngeusi saringana di pasihan 3 parapat lah saringan nama 3 parapat ieu nate 10 cm nya kurang leuwih jadi handapna teu ngempos teuing luhurna tah si lobang utama biasa di pasihan 3 genep tah saringan 38 ayeuna mah tinggal gaskeun heula urang gelas bulan urang sepilkan suarana ke lanjut deui ulah di skip pula videona. Lanjut di elasnya di paten ngame ngencar cenah loba nu ngencar tutupna lah jadi lieur neanganna loba nu ngencar dulu nama jelaskeun heula ke di pas tah eta we nya motor nama terserap dina mah geus jadi geus kapasang posisina tuh cik ayeuna mah urang kebotkeun heula saeutik sanarna urang hurungkeun jadi kieu suarana mah limpunya handapna mah tapi luhurna rada ayaan nya ieu teh kumargi sakarduana teh aya jadi di kieu we nya tah kurang leuwih sapertos kitu jika nu aya bobokan rada aneh rada di komen-komennya di komen-komen di like di share tong poho gaskeun deui lah.